Bismillahirrahmanirrahim. Sakumaha nu geus dicaritakeun hal eta kaprakna didamel tina isim mustaq anu muntakil. Artina isim sifat sok pindah-pindah. Contoh seperti jaa Zaidun rokiban. Istu maka sapaki Zaid rokiban kalekan nunggang. Talapa rokiban eta tarkibna jadi hal isim mustaq anu muntakil. Lantaran lapa rokiban teh isim sifat, isim fa'il. Bari sok pindah-pindah, kadang aya di Ki Zaid, kadang enggak. Geus datang Ki Zaid bari numpak motor, atau kadang mah numpak motor, kadang mah lempang, untuk numpak motor terus. Lan kadang kala aya hal anu didamel tina isim mustaq anu goer muntakil. Artina isim sifat anu terus-terusan nempel kana sahibul hal. Kedaekeun pisah. Lan qalil hukumna, jarang ayana. Contohna seperti da'autullaha sami'an. Da'autu is ngadua isun Allah ing Allah sami'an halekan maha ngarungu. Kaula parantos ngadua ka Allah anu maha mendengar. Tah lapan sami'an eta ngaranna naon? Hal. Sahibul halna mana? Allah. Allah teh nu kasifatan kumaha mendengar. Amil halna mana? Da'autu. Da'autu ya amil nu manasabkeun kana hal. Allah sahibul hal, sami'an eta hal. Tah lapan sami'an ieu termasuk hal isim mustaq anu goer muntakil. Isim sifat anu teu daekeun pisah tina sahibil hal. Sifat mendengar, sifat ngadenge anu tumetep, anu nempel kana zat Allah eta teu daekeun pisah. Allah mangadenge terus. Eueuh torekna. Ieu hal anu qalil ngaranna ieu. Anu jarang ayana. Sebab hal mah kudu kadang aya kadang ari sifat pangdenge Allah mah teu kadang-kadang atuh ngadenge terus. Kiraku Allah kadang ngadenge kadang henteu. Contoh deui seperti khalaqallahu zarafata yadaha aqwalu min rijlaiha. Khalaqallahu wis ngadamel sapa Allah az-zarafata ing jerapah. Ya jerapah kabayang teh jerapah awakna jangkungnya, laju belangnya, belang totol teh gitu, celina panjang, ya bener kan? Suku hareup jeung suku luhur panjangan mana? Suku hareup jeung suku tukang. Panjangan suku hareup. Yadaha hale utawi sikil Arab rorone zaropa panjang kalau kata. Yadaha hale utawi sikil Arab rorone zaropa apa walu iku leuwih dawa
min rijlaiha tenimbang saking sikil buri rorone zaropa. Allah menciptakan binatang jerapah. Awas, jerapah. Tapi lamun di Palestina ay disebutkan jerapah lain binatang, bulldozer. Nah, di Palestina, di Israel, jerapah bulldozer anu nyerang orang-orang Palestina. Anu ngebongkaran imah-imah orang-orang Palestina bulldozer jerapah. Seperti dababah itu binatang anu merayap, kebo, embe, sapi. Tapi lamun di Palestina dababah tank. Sahade. Khalaqallahu zarafata, Allah menciptakan binatang jerapah. Yadaha atwalu min rijlaiha. Bari saya hal ya. Jumlah nayadah atwalu min rijlaiha jadi hal ya. Sahibul halna jerapah, ambil halna khalaqo. Bari dua suku hareutna eta leuwih jangkung, leuwih panjang tibatan dua suku tukangna. Tadieu halna eta teu daekeun pindah-pindah. Sugan suku hareutna kadang mah pendek, kadang panjang gitu kan, atau suku hareup lebih panjang bae tibatan suku tukang untuk gonta ganti gitu. Untuk kieu kadang suku hareup panjang, suku tukang pendek, kadang suku tukang panjang, hareup pendek, kadang merata barang henteu. Selalu suku hareup leuwih panjang, leuwih jangkung tibatan suku tukang. Nah, ieu biar muntakil ngaranna ya. Ngan ieu kolel hukumna jarang, hukumna sebab hal mah kuduna pindah tingkahna eta. Ieu keur nyaritakeun anu goer-golib anu teu biasa. Bisa jurumiyah biasa ngajian teu ngaji alfiah, bisa baca kitab. Sebab ieu surah jurumiyah, surah alfiah. Wala yakunu illa ba'da tamamil kalami. Wala yakunu jeung biasana hal eta ayana illa ba'da tamamil kalami hanyalah sabada sampurna kalam. Lamun fiil geus aya fa'ilna, lamun fiil majhul geus aya naib fa'ilna, lamun mubtada geus aya khobarna. Wala yakunu illa ba'da tamamil kalami jeung biasana gitunya. Hal eta ayana illa ba'da tamamil kalami hanyalah sabada sampurna kalam. Artina lamun fiil geus aya fa'il, lamun fiil majhul geus aya naib fa'il, lamun mubtada geus aya khobar. Contohnya seperti Ja'a Zaidun Rokiban. Tadi tadi baca contohnya. Wistu maka sapaki Zaid Rokiban kalekang nunggang. Talapa Rokiban eta tarkibna jadi hal. Ayana hal sabada sampurna kalam. Ja'a fi'il geus aya fa'ilan lafaz Zaidun. Contohnya seperti Zaidun, Doribun, Amron, Mu'addiban. Lamun Mu'addiban, ia jadi hal tina Zaidun. Lamun Mu'addaban, jadi hal tina Amron. Gitu. Zaidun utawi ki Zaid, Doribun iku kang mukul, Amron king ki Amr,
muadiban halekang ngadidik adab. Ki Zaid ngagebuk ka Ki Amr muadiban ngadidik etika. Ki Zaid guruna, Ki Amr muridna gitu. Di sekolah teu meunang ngarokok. Begitu kanyawan ngarokok tita eureunnan kalah kanang tangka guru tapilih. Gitu. Zaidun doribun amron muadiban. Ki Zaid ngagebuk ka Ki Amr bari tujuanana naon ngadidik adab, ngadidik etika. Tah ieu lafaz muadiban tarkibna jadi hal ti mana? Tina Zaidun. Berarti Zaidun sahibul hal. Mana amilna? Doribun. Tah ayana hal ieu sabada sampurna kalam. Zaidun jadi mubtada, khobarna geus aya doribun gitu. Jadi hal eta ayana sabada jumlah anu geus sempurna. Mun fiil geus aya fa'il, mun mubtada geus aya khobar. Cek payun rukun hal eta aya 3. Hiji amil hal, 2 sahibul hal, 3 hal. Ari urutanana amil hal ti heula, terus sahibul hal, terus hal. Contoh seperti jaa Zaidun rokiban. Wis tumeka sapa Ki Zaid rokiban halekang nunggang. Mana ta'amil hal? Jaa tiheula tuh. Mana sahibul hal? Zaidun urutan kedua. Mana hal? Rokiban urutan terakhir. Ajengan musonib kumaha lamun hal ngaheulaan kana amil hal menang tah henteu. Jawabanana hal menang ngaheulaan kana amilna. Hiji amilna fi'il mutasharrif atawa kadua amilna isim sifat anu nyarupaan kana fi'il mutasharrif seperti isim fa'il, isim maf'ul atawa sifat musyabbahat. Contoh seperti jaa Zaidun rokiban. Wis tumeka sapa Ki Zaid halekang nunggang. Mana amil hal? Jaa sahibul hal, halna eta amil halna tajaa mutasharrif apa ger mutasharrif? Mutasharrif bisa ditasrif. Jaa yaji ujaian wa majian jaiatan jiatan fahuwa jain. Apa bisa ditasrif tak? Kulantaran bisa ditasrif maka halna menang teu diheulakeun menang dibaca rokiban jaa Zaid menang tak? Da'a Zaidun mukhlison. Wis ngadua Zaidun sapa Ki Zaid mukhlison halekang ikhlas. Wis ngadua Ki Zaid wari ikhlas ngaduana. Mukhlison tarkibna jadi hal, amil halna da'a. Ari da'a ta eta fiilna mutasharrif atau ger mutasharrif? Mutasharrif. Nu mutasharrif bisa ditasrif. Da'a yad'u du'aan ta panai. Da'a da'awa da'au da'at da'ata da'auna
da'autum tuh kulantaran fi'ilna mutasarrif maka halna menang teh diheulakeun menang dibaca mukhlison Zaidun da kamu khison Zaidun da minal biad da kamu khison Zaidun da. Contoh amil halna isim fa'il. Nah, seperti Zaidun, Doribun, Amron, Mu'adiban, tayata. Zaidun, Doribun, Amron, Mu'adiban. Utawi ki Zaid, Doribun, iku kang mukul, ya Zaid, Amron, ingki Amr. Mu'adiban, halekang ngadidik, ada mana hal? Mu'adiban, ambil halna Doribun. Ari Doribun eta isim sifat lain isim sifat nyarupaan teh kana fi'il mutasarrif nyarupaan lantaran isim fa'il beramal seperti fi'il kafi'lihi ismu fa'ilin fil amali ingkanaan mudiyihi bimajili. Nah kulantaran ieu amil halna isim fa'il, ari isim fa'il mah nyarupaan kana fi'il mutasarrif. Maka hal menang diheulakeun, menang dibaca mu'addiban Zaidun Doribun Amron. Halekang ngadidik adab Zaidun utuki Zaid Doribun iku kang mukul ya Zaid Amron inti Amr. Contoh isim maf'ul. Contohnya seperti al-farasu. Al-farasu utawi kuda markubun iku kang den tunggangi. Musarrojan kale kang den kakapani. Al-farasu ari kuda markubun eta dikendarai ditaekan musarrojan bari make tali les gitu. Make tali cekang gitu. Mana hal tak? Musarrojan ambil halna markubun sohibul halna paros ya nu dipake tali les nu dipake tali cekang teh paros tak kuda sohibul halna. Taya amil halna teh isim maf'ul. Roki bayar kaburuku ban markaban rok batan rik batan fahuwa wadaka markubun kapanggi isim maf'ul. Ari isim maf'ul eta isim sifat anu nyarupaan kana fi'il mutasarrif. Maka halna eta menang diheulakeun. Kumaha bacana? Musarrojan al-farasu markubun. Kale kang den kakapani utawi kuda iku kang den tunggang. Musarrojan jadi hal muqaddam tidak lapat markubun. Kuruna sob lawan sob dan kata itu. Atawa isim atawa sahibul hai amil halna eta sifat musabahah. Zaidun hasanul wajhi. Zaidun hasanul sawabuha kan contoh sifat musabahah teh nya dina amil wal masyatu qabiun ada buha. Kalau mah di nanda tripna mah kan karena isim fa'il bahwa sigote isim domir hasanun sigote isim fa'il. Dina ilmu tasrif sifat musabahat jeung isim fa'il eta ngagencet ngehiji. Tapi lamun dina nahwu beda. Kumaha bedana atuh ke jeung kuda beda.
isim fa'il jeung sifat musabahat beda. Tapi dina natrif nama mantas isim dhamir. Mutabassiman. Zaidun utawi ki Zaid hasanul wajhi iku kang elok ora rahine mutabassiman hale kang mesem. Ki Zaid kasih beungeut ka gitu di saat seuri. Untuk seuri core beungeut. Mutabassiman tarkibna jadi hal soibul halna Zaidun tanu seuri ta Zaid gitu. Mana amil halna hasanun ta bahwa hasanun didapat kana wajib hasanul wajhi ta ieu amil hal. Ari amil halna sifat musabahat. Ari sifat musabahat isim sifat anu nyarupaan kana fi'il mutasarrif. Maka halna meunang diheulakeun dibaca mutabassiman Zaidun hasanul wajhi. Ale kang mesem utawi ki Zaid iku kang becik iku kang elok rahine. Bari seuri ki Zaid asep bener. Mun keur seuri ki Zaid asep bener. Mafhum kahiji kumaha lamun amil halna eta fi'il ghair mutasarrif maka hal teu meunang ngaheulaan kana amilna. Ari fi'il ghair mutasarrif teh seperti seperti fi'il ta'jub. Ari fi'il ta'jub mah caranya ta'jub ya hiji dianutkeun kana wazan af'ala, kedua dianutkeun kana wazan af'il. Bi af'alam tikba da ta'ajjuba auji bi af'il qabla majrurin biba itu. Kalimat naon bae nu rek dijadikeun ta'ajjub eta ima dianutkeun kana wazan af'ala atawa dianutkeun kana wazan af'il. Kan apalah jeung af'il dong aya masdarna eueuh isim fa'il eueuh isim maf'ul eueuh berarti fi'il ta'jub disebut fi'il ghair mutasarrif. Contoh seperti ma'ah sana Zaidan ikan utawi bosa wiji-wiji iku ngabacikaken ya ma Zaidan ingki Zaid dohikan kalekan gemuyu. Aduh ki Zaid kasep amat itu betapa gitu gantengna ki Zaid gitu tah eta ta'jub ngaranna takjub terpesona kasep amat ki Zaid itu bahasa orang nama. Dan elogat begitu utai bosa wiji-wiji kang agung gitu. Agung teh pohara iku ngabecikaken ya ma ingki Zaid. Dohikan halekan gemuyu kasep amat ki Zaid nalika seuri. Nah, ieu dohikan tarkibna jadi hal. Soibul halna Zaidan ya Zaid seuri. Amil halna ahsana. Ari ahsana ma fi'ilna fi'il ghair mutasarrif sebab fi'il ta'jub. Ari fi'il ta'jub mah khusus dua wazana, hiji wazan af'ala kada wazan af'il. Di af'alam tikba dan ta'juba auji bi af'il qabla majrur riba itu eta doang. Itu bisa ditasrif masdarna itu isim fa'il isim maf'ul fil amr eueuh anu fil nahi sagala isim jamak isim makan eueuh. Maka apa dohikan si hal teu meunang ngaheulaan kana amilna, teu meunang dibaca dohikan ma'ahsana Zaidan gitu. Maka hal teu meunang ngaheulaan kana amil hal, teu meunang dibaca dohikan ma'ahsana Zaidan. Mafhum kadua kumaha lamun amil halna isim sifat anu teu nyarupaan kana fi'il mutasarrif seperti isim af'alu tafdil.
maka hal temenang ngaheulaan kana amilna. Isim af'alu tabdil eta kalima isim anu anut kana wajan af'alu eta kasupkeun fi'il isim sifat anu teu nyarupaan kana fi'il mutasarrif sabda buat maneh cenah mah kana af'alu bae. Contohna seperti Zaidun ahsanu min amrin dhahikan. Zaidun utawi ki Zaid ahsanu iku leuwih becik min amrin tenimbang saking ki Amr dhahikan halekan gemuyu. Ki Zaid leuwih kasep tibatan ki Amr nalika seuri saat tertawa. Nah ieu lafaz dhahikan jadi hal sahibul halna Zaidun ambil halna ahsanu isim sifat eta ahsanu ngan teu nyarupaan kana fi'il mutasarrif janjana mah lain isim fa'il lain isim maf'ul lain sifat musabahat disebut lagi isim af'al tabdil. Maka hal temenan ngaheulaan kana amilna kana ahsanu temenan dibaca dhahikan Zaidun ahsanu min amrin. Nah itulah wallahu a'lam bishawab.